kunaon bapak aing ngeluk kan aing manggih suung nuhun agan Hi. Me. Nanaonan agan teh ontu kikiran dewa kieu jempe sia jempe aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan tuh wah biasa nagihan wa jempe sia jempe aya kejadian naon atuh bapak bandera hitam putih di tenggelan buta lawan atuh lawan lain kerang kedut hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bandar nangka nah are uluk aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh siksa jalan pakai kuat agar waras paham bura ngalunyak diantem siksa sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba heula aduh aya anu bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma ya lemah sia teh sia ada cacing ya lemah naon budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timba ka dia datang naon dengekeun di sia aya sora naon le ya lama tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor sih teu nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang seripan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun lain ieu teh makhluk naon kana dieu disebut ka aing nyebut makhluk naon cenah alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy bade ka mana nya dek neangan salon naon hayang dikeriting ke naon rasana teh jabrig meureun
kadenge ku yang dikeriting hayang di Boroman buuk alah karunya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh penak sareng syagami leres salira agama Islam laras kulan ai kitu rada teu percaya nah manya Islam make iket aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab pugu da awewe atuh make gamis atuh nya manya lalaki make gamis ya heuh gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah gamir atuh teh mah sia goblok nya gamir mah di mana urang dahar gede teuing gamir sia dahar teh gemul jurig nu kitu mah gemul heueuh tah mah atuh gemul mah di dinya karereun haniwung gemor goblok sia ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor si goblok digemol gemol mah pergi jualan moal atuh teh mah iya tanyakeun ngaranna saha kakasih teh sing ngaran urang wah pajang Raden Cecep Kutadireja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya aduh ngan tetangga uing ngalukana Cece Basoka alah bener agama Islam maneh ya heueuh sing aya salat sok di mana maneh lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana di gereja tapi bener masjid belegug nya aing ge nyaho di masjid sia manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain manehna teh meureunnan katulah agama lain katulah Katolik meureun teh maneh agama naon Islam cing lamun bener sileung agama Islam diuji ku dewek sok rukun Islam aya 5 jemilaan leuh saya ditanya ge rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh ieu agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat
salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana Ai kagenep balik deui ti teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lemur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 ai nah jadi laliur kieu ai tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh mun tilalap di laut oge tapi aduh Gusti maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah beureun urang teh moal nepi-nepi sok saralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema nya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganyang ka poe pageto aing mah lain geus poe pageto deui geus nganyang ka lioban paingan bana radial aduh lamun kitu tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177 na ada geuning da 5 geuning asli na mah tapi dileuwihan ku mana jadi bener oge teh jadi bener oge tanya jelema nu lumpuh Yuni nya ge ye nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah aduh bener euy iya ai ka 8 cik sileing naon dahar pek sabab lamun urang teh dahar da paeh atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layeusieun meureun urang teh ngajak papang salapan naon nginum nah lamun geus dahar teh kudu melag na ti koro tapi eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban jaku kitu nama ku balalan tapi salah itu ayo mana rek namahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kerja kerja karti 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae ngeun goblok ya aduh naon sia teh dek nyokot harta kekayaan teh lain aing teu ngeunah naon pamadegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia sia teh ngaruksak akidah
cing salamet silaing ku ayana agama ayeuna silaing dek nenggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha ke hayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah kabina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sodet bener sia heeh what usik sia hayo kabengkek sora sia sok hayo dah kayak gitu gerakan timbangan teh euy hebat euy nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing kitu woi sok sia tak alah anjir woi luar biasa teka ciri eta gerakan euy tah tak ya anjir Gus kitu urang ditu ilmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang atuh eta mah kedasaran pun bojo eta mah cing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot kugurentelan we atau gerakan tumpur udas geus gogoleran teh paehane kamana we karep sia we hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tah ya alo tuh we hai nanti ya tuh we wah ini atuh aduh ngeuna euy dek deungeul aing baru kana aing teu ngejat ka dieu lu aduh wait tahan tuh up aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung butik kotok dia jeung alah what up ya kudu wait to wait with you up anjir what ya aduh i what up anjir nya sia teh jangan bibir aing we atuh lain ditaki sia teh what ya anjing ya up tak ya well ya tak ya iya aduh alah alah aduh alah aduh aing mah jong di kedua bibir ke skandal teuing nyeri anjing alah aduh aduh
Anjing. Tuh kejadian spektakuler mah. Naon? Nanti kadeuleu. Juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa. Muning rarakitan kuda papasangan. Kakaraeun Juragan Gatot Kaca oge Bang Ulil. Naon? Mangih musuh sok kitu buratna. Aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan, dadek mah aneh atuh. Ajianana teh deuleu kilat bajra. Saha teh itu satria? Ai Gatot Kaca Pancabraja. Eta mah teungeulanana atuh ti ditu teh kilat bajra. Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh borbot. Runtuh. Ku ajianana lain anu warga gaji ulah ditu. Oh. Terus para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong kabeh cinggeleuneng eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah Gatot Kaca cenah guruna teh eta tanu panjang irungna tu itu satria cenah nu diikat guruna teh tah di dieu urang naikkeun bandera urang kumaha silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serab nempo aing ge teu ti kajauhan teh silaing teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh Pancabraja dah curalit silaing kekerepengan keun bae di jeblok oge abeh jiga keun bae da loba sabun silaing ka dewek kitu dewek kilat bajra silaing Pancabraja cebrod ka dewek kusak kekerepengan cing jiga ayeuna Allah pira ku pan isuk balik jadi sok heuda meureun pasea teh kudu aya pasal kudu aya sabab sababna mah silaing kadupak ngamek atawa majeg kadupak atuh sok ayeuna siap nah acan ngambek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunana we ka batur nya mah kadupak sia ngamek aing molot sok ngamek deuk nyebut naon ka aing naon sia dudupak sia pegek nah euy nepi kana hate teh euy lain wara deui teh nyaan euy ai kana wujud mah notorogan sia teh ngadon ngadupak eta teh jalan teh lega kajabat sia teh nyeun pasal ka aing naon maksudna ngadupak ka aing lain ngadupak goblok meureun kadupak nah nepi ka tengah hampura ka aing hampura we pura sakitu oh aya hampura mah teu nyateuna naon bah teu cios deui wae otakna si eta ka bina-binanya euy hese dipake ngala duit ampun hese dibawa dari barat tong hampura atuh moal prak mun belegug oh tengah hampura henteu nyaan bisa ngajak gelut teh ka aing paduli sabapa aing mah deuleu eta nu bejakeun sabapa nama ada mangana neungeuna nyaan ka aing sia teh nyaan teh boga ajian naon sia teh ngajago kitu teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing teh deuleu boga ajian kilat braja
kilat beraja cetek panca beraja kilat bajra dulu nya aja teh rasakeun sia kunajar kilat bajra ya Allah tangke sileung cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula eta ajian tapi rasakeun kilat bajra waduh sok sia baru kana kilat bajra hiji-hiji goblok atuh bere kasebetan aing kilat bajra hutang pati dibayar pati kilat bajra hutang wirang dibayar wirang ai deui teh panca berajanya panca beraja ayeuna bagian kuring ngagoler la ilaha illallah ngagoler enak kuring udah malah ngagoler aduh kekerepengan dah malah dong nyen pikamekeun aing goblok kekerepengan euy oh kikituan aduh lamat pisan otak nya anjeun oge geuning kilat bajra deleukeun aing ka bejiga tuh walah panca beraja panca beraja panca beraja panca beraja panca beraja woi panca beraja walah panca beraja sisa beda-beda teuing sia teh goblok ngerakeun cenah taku ka aing teh geus sana ampun alah dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing